Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Sampurasun. Wilujeng tepang deui sareng Ibu dina pangajaran bahasa Sunda di kelas 2. Kumaha dararamang sadayana? Tetap sumangetnya meskipun kurang sadayana masih diajar di bumi sewang-sewangan. Dinten ieu urang sadayana bakal diajar ngeunaan huruf kapital. Huruf kapital teh tiasa dianggo kanggo nyeratkeun rupi-rupi huruf. Anu kahiji tiasa dianggo nyeratkeun huruf anu ngawitan di awal kalimah. Contona, naon tujuanana? Teteh angkat ka sakola. Bibi masak di dapur, pantogarasi teh reksak. Urang kedah getol diajar. Tah, janten upami nuliskeun hiji kalimah, huruf di awalna kedah nganggo huruf kapital. Salajengna huruf kapital oge biasa dianggo kanggo nyeratkeun huruf ngawitan nami jalmi atanapi singkatan nami jalmi ya. Jadi huruf kapital itu bisa dipakai untuk menuliskan nama seseorang. Huruf depannya harus huruf kapital. Seperti contoh, Presiden Indonesia namina Joko Widodo. Nami Bapak Abdi Jajang Nurjaman. Bu Neneng ngawulang matematika. Presiden Indonesia kagenep nyaeta SBY. Nah, anu diwarnaan bodas nyaeta nami jalmi anu huruf paina nganggo huruf kapital. Huruf kapital oge dianggo kanggo nyeratkeun huruf ngawitan dina kalimah petikan atau bisa dipakai dalam menuliskan awal kalimat di dalam tanda kutip. Contoh, Ibu naros tos ibak teu acan. Saur Bapak teu kenging nyarios kasar. Mangga dicobi kuehna, saur Ibu. Tah kitunya anu dinu tanda petikan, hurufna kedah nganggo huruf kapital. Salajengna huruf kapital oge dianggo kanggo nyeratkeun huruf ngawitan dina kecap nami, agama, sareng kitab sucina. Contoh kalimahna, masjid tempatna ibadah urang Islam. Kitab suci urang Islam nyaeta Quran. Nah, janten kedah nganggo huruf kapital kanggo nyeratkeun nami-nami agama sareng kitab suci. Nah, murid-murid sadaya ngeunaan kanu huruf kapital tadi, mangga dibuka bukuna di kaca 43. Mangga ku hidep seratkeun nami-nami rerencangan hidep, anu istri anu pameuget sareng nami-nami guru hidep, mangga nganggo seratan huruf kapital anu leres. Murid-murid sadayana kumaha tos ngartos sadayana ngeunaan huruf kapital? Mangga upami tos ngartos dikerjakeun pancena. Mung dugi dieu wae materi pelajaran dinten ieu. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.